Susis. Oh, susis. Oh, suami si istri. Kan ayah Salman kamu. Wow, 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 susis. Wow, wow, suami si istri. Isu kamana? Tete karma anjing geus rumah tangga menangkeun pamajikan gede adat anjing segala ulah ka mana-mana teh. Bakal budak ieu macan Karma cenah teh. yakin anjing di peredahar jeung hulu pinang beteungna ku pamajikan beungeut kieu mah. Pemilih, susis, kayak dia. Lain ari urang rek nanya, Cik, urang rek nanya. Menang. Ngelek guys, ngelek. Nah, hulu sih, urang rek nanya, aya mun misalna eta mun dahar ya. Kan ieu para ieu geus ieu nya Kan urang can kawin, nanya ya ilmu kawin. Ya, najan jomblo kene ge Cici rek nanya. Aya mun misalna naon ngaranna teh? Duit salaki atau duit saha? Duit salaki. Dicalaki. Siapa ngomong duit salaki? Duit salaki. Mari nanya duit salaki mah. Anu mun rek meulina naon teu kudu izin eta teh bae. Nah duit salaki mah bae. Dicalaki mah bae, menang. Mana naon pertanyaanna naon sia teh sing balik duit salaki. Duit salaki cek sia ge kan di awal. Oh, mun misal rek meulina naon gitu naon eta teh? Tuh Naon aya di? Mah. Oh. Resiko aing mah penasaran resiko. Eta teh ka resikoan teh bebas kumaha urang. Anggap bogohan sebelah. Yang teu bebas. On teh bebas kumaha tah? Lu teu ngaberatkeun ka awewe, sekirana maneh kabutuhanna di imah loba, ai manehan mere 2 juta da mamahi. Listrik unggul. Oh, 1,5 juta mah itu bisa ka resikoan sebulan. Ya tergantung maneh kebutuhanna loba teu. Listrik mah maneh mayar rasa baraha. Ari aing ke imah kamari kali survei itu 7 tingkat. Mawar, seorang semawar. Gua 7 tingkat anjing kan kahanap. Sia mah goblok lain kalau. Nah, anjing udah tuh percaya gitunya. Bulan VIP anjing. Kahanap goblok lain ka luhur. 100 orang euy, 100 orang can. Mawar. Pala aya pala. Eta Akbar. pria misterius santai. Lain aya teh unggal poe kan papanggih terus ya ngomong naon euy. Non. Kan eta papanggih unggal poe ya ngomong naon tuh. Geus lain ngobrol deui sia ngaran rumah tangga mah hirup babarangan. Oh. Rek maruk maneh kudu ayang. Ngapoe rek kitu. Oh, teu berarti. Ente tuh ngahirup babarangan. Oh, udah teu nyaho bos, atuh kan urang makanan nanya ieu ka suhu-suhu gitu. Tadi kawin San. Hah? Si kancil dia tadi kawinnya. Nya banyak ya henteu. Atau si kancil kawin piraku ieu kancul. Wah, lo nyengan aja dia keun bae we atuh salaw heula. Piraku ieu nya menik aset ijazahan yang budak teh kawin. Pria misterius nuhun pakalam imah wah calanan. Tep alehku adina skeut. Wah calanan imah kalem Pak. Oh, sore. Susis. Ieu nya ngobrolnya juga nak udah degana anjing jeung para suami mah euy. Kelo. Nah ngelegnya duka euy. Isuk-isuk ngomongkeun naon nya susu nya. Ieu mah teuing kudu dicek ka dokter ting masih kena beger ting henteu. Kaliwat. Alah si anjing ngomong aing beger henteuna koplok si ieu. Mana aku di tes DNA deui ting soalna mana udah berseberangan tentang kawin ieu mana neuter kita tadi setuju mana. Dan bisa setuju karena perkawinan teh. Mana karena perkawinan ieu mana kudu Baik dicek. si sanur nya urang mah kan menikmati masa muda. Gitu. Tadi malah gitu ting jika dulu terus tadi mah kudu Jadi dicek. si ieu mah ayeuna masana mah lain ieu anjing masana masa hamur kanyut si ieu mah. Heeh. Wah gegeberan teh kanyutan teh tinggal teh budak. Baik kan aing kan nunjuk menikmati we gitu hirup Oh eta teh masa hamur kanyut ngaranna tanyakeun. Nah anjing hamur kanyut anjing. Tanyakeun ka kolot berketik juga. Hamur duit aing euna mah. Lain masa muda deui geus masa kahot mun dina hayam memabung gitu teh. Liburan unggal bulan lah pagong. Oh di Bangrangkeun ya euy asli ka Jakarta besok. Ini mah geus kudu dicek can. Panik, aduh panun pak. Ieu ka ieu dokter boyke. Heeh, Luas ki jual mere pak.
Aduh, eta jual mere paus hiji, guys. 2 tuh. Tilun, Pak. Entar sakit kita mana si anjing. Bicing bijil ya. Ah, menang ah. Pegangan lo. Aing pegangan karena kursi kan. Anjing, gagah kieu. Ayah Abah siap. Ayah Haka anjing kalau. Anjing papa acan aing mah sebagai budak beda. Oh, Papa Acan. Acan sa anjing. Budak aing. Oh. Kali 5 ayat anjingnya.